hayang gelis dangdanan itu tah bapak darengikeun hayang gelis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan ka eta surga asa dipangmunang teh babalan laut di tukangna aya batu badak eta budak awewe jeung lalaki keur silih lahun cing teh neng geus nikah apa itu nikah modern dong gitu si tulang keher paingan laut loba bahe jadi tsunami paingan langit kadampir dek bitu paingan gunung dek bitu paingan dunya hayang hancur loba teuing kamaksiatan manusia mirip seperti sap bener bu yang aneh mah teh da golongan ustage liur Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, jeung Imam Hanafi, osok pasea. Bapak ngaku Imam Hambali, kuring ngaku Imam Syafi'i, tong pasea silih ajenan. Lamun bener urang ngaku Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ieu mah ai mazhab ngaku Syafi'i jeung Hambali tapi pasea. Tah ai pasea di mana? Di Imam Hanafi gitu. Tong sok nuding deui. Pasea mah lain ti Imam Syafi'i, pasea lain ti Imam Maliki, pasea lain ti Imam Hambali. Pasea mah tina ego diri masing-masing. Wah sok Imam Syafi'i pasea jeung Imam Hambali, Hambali pasea jeung Imam Hanafi, eueuh carita. Tapi urang ngaku abdi mah mazhab Syafi'i, abdi mah mazhab Maliki, abdi mah mazhab Hanafi, tapi gurger. Tah ti mana tah gurgerna? Tina nafsu lain ti Imam Syafi'i na. Aduh geunah euy areumeup. Aing geunah ceramah kitu lah kasaliniran kabeh. Maka rumus hirup ke rukun Islam. Mana rukun Islam teh? Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Pan ieu tegas nyiniran wungkul syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Boro-boro syahadat, boro-boro sholat, boro-boro puasa, boro-boro haji. Syahadat teh teu kapigawe. Teu pas syahadat teh teu kapigawe. Atau lamun ibu hayang pi surgaeun jeung hayang pi nerakaeun da tinggal lalajo neraka surga teh aya di dunya. Nah, mana dalilna fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Cek Allah teh kami nyiptakeun dua jalan nu berbeda. Hiji aya jalan katakwaan surga ngaranna, aya jalan kapasekan neraka ngaranna. Tah ku Allah geus ditempokeun manusia anu pi surgaeun. Saha? Golongan nabi, golongan sahabat, golongan tabi'in. Mana nu pi nerakaeun? Firaun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal. Ayeuna ibu hayang ka surga? Lamun bener hayang ka surga kukuring keur dibere contoh. Tah ieu nu pi surgaeun mah ketika Nabi Muhammad init ka masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta balik deui ka imahna ditanya ku Siti Khadijah ya Rasul naha uih deui kumaha ceuk Nabi aya nu nyeblok kunaon ku tai onta ibak deui we tuh nu pi surgaeun isukna init deui ka masjid diseblok keneh isukna init deui diseblok keneh kaopat balikan Nabi ngahuleng naha nungguan nu nyeblok ditanyakan ke tetangga kemana si fulan anu nyeblok kuring jadi udur ya Rasul. Ternyata Rasul datang ke masjid kumaha bahasana hei Abu Bakar, hei Ali, hei Utsman baroga duit pada naon ya Rasul urang ngalongok jelema gering saha eta anu gering we mun ceuk urang bejakeun nya nu nyeblok urang gitu ayeuna di dieu nepi surgaeun edih mun ibu aya nu nyeblok datang ka imah dalayan mandi nyokot bedog bedeg ngadek si itu mana nu pi surgaeun teh itu kartosnya papan golongan pi surgaeun mah golongan nabi, golongan sahabat, golongan tabi'in sedengkeun akhlakna aranjeunna teh kitu. Ieu hayang surga lawanan aya nu nyeblok pan bapak ge komo bapak ge bapak mah leuwih parah nabi mah init ka masjid anu nyeblok di tengah jalan pan bapak mah teu ka masjid eueuh nu nyeblok acan tapi naha atuh eureun ka masjid si itu seri kok ngeberakatak ai pelebah nyiniran bapak-bapak juga meureun atau meureunnya kaong deui Kangjeng Nabi Muhammad nu ngaran pi surgaeun di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong pagaweana ngaledek Nabi tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo ngalawan Nabi henteu nya sampeurkeun kumaha ceuk Nabi lapar anjeun lapar nyokot roti wal dihuapan eta Yahudi bari lolong geus mah seubeuh bebengok Yahudi pok ngomong deui anjeun pemuda alus kantong deukeut jeung Muhammad jelema gejul isukna Nabi ngajamin 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong tuh pi surgaeun teh iya ngaraku surga mun ibu barang bere ka tetangga ngahina ibu dek mere deui moal halus berarti surga teh di Garut ibu
golongan surga teges katempo Pak, golongan neraka teges katempo. Mun urang hayang ka surga tuturkeun golongan anak, mun urang hayang ka neraka ya tempo we prilakuna. Ayeuna perilaku pinarakaeun sombong Firaun, pedir si Qarun, ngadu domba Abu Lahab, gede badul Abu Jahal. Tah osok pedir, osok sombong. Kacau. Ari hayang ka surganya. Geus kapangi geuning urang teh bakal di mana tempat. Patak di ayeuna mempeng umur aya keneh geuwat omea nu sombong, geuwat tawadu, nu pedit geuwat balager, nu sok ngadu domba geuwat tara. Tuh nu sok pasea jadi henteu, nu teu akur jeung dulur geuwat alakur, nu pedit jadi balager. Lamun bener hayang luncat kana sawarga matak lol we Isra Mi'raj bulan Rajab. Isra keur Nabi Muhammad Isra teh ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka urang geura Isra. Naon Isra? Lempang tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina kedul jadi daek. Lamun bener hayang pi surgaeun geura robah leusi hate nu sanjana. Weh. Ungek bapaganya. Sadil aing mah tuh dah piraku kudu kitu ceramah teh kudu buk-bak-buk ngaku pi surgaeun kada pangaosan aku pi surgaeun kasiniran usa eutik punung bebeja kasalakina ti mana mah rada baeut geuleuh aing ka ustadnana nah nyiniran wae urut mah teh kumaha cek salaki ibu geus eureun atuh pangajian ngajedog di imah kumaha temen daya pengawasan, daya ustad nana, ada pengawasan, loba ustad mah tuh kudu urang wae. Tuh, Pak alhamaha fujuraha wa taqwaha teh. Ibu jadi istri, hayang pi surgaeun. Lah jauh Siti Khadijah, Siti Khadijah nu pi surgaeun. Siti Khadijah, Siti Aisyah jeung papalatak seueur gen. Kumaha Siti Khadijah? Aduh, istri anu pi surgaeun. Asli ya, kieu ya. Akurkeun. Istri nu pi surgaeun. Nuju tunu ya Rasul widi abdi bade kulem taur Nabi tunu nya amburanya kami rek niwarang aya naon pang nyanakeun heula cai keur tunu dititah ngadak-ngadak buringas tah di surga ini iya anu surga di araku pan ieu mah sabalikna keur buringas dititah da ngadak-ngadak tunu mah rek mana ka kamar rek naon sare pang nyokotkeun cai kokod ku sorangan ngajajah wae sia mah eta keur tunuh masih kana bisa nyarekan matak neraka akhirat bakal neraka dunya ge terjadi mana neraka dunya eta cerai paburanta rumah tangga awut-awutan jadi rana ngora-ngora budak jadi korban tuh eta geuning neraka geus dilegleg matak lamun ibu hayang nyieun sawarga di rumah tangga tuturkeun Siti Khadijah dan memang Siti Khadijah mah istri pi surga lalaki ge kudu jadi Nabi Muhammad sidik Nabi mah pi surga hayang geulis dangdanan itu tah bapak darengekeun hayang geulis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan tak eta surga asa dipangmunang tuh da baeudna pamajikan teh lain salah pamajikan salah bapak kurang rasiko sangu eueuh lipstik geus dicokelan ku bilik wedak geus dekok tengahna sabun mani geus diganti ku sabun ganu aing teh dianggap domba kitu tuh matak neraka akhirat terjadi neraka dunya ge terjadi matak lamun urang hayang ka sawarga pek rarobah eueuh hati cenahnya ceramah kieu mah nya tadi dia bisa anu beunghar menang BLT hideng teh beunghar enggus sawah boga imah boga duit boga aya kana BLT hayang aya Pak Kades teh di dia nu mana Pak Kades nu mana oh di ditu heeh tah ieu mah Pak Kades lamun ngadaengkeun ceramah kitu teh atokeun hatena teh beunghar enggus sawah boga duit boga budak sekolah baju guta ganti ari kana BLT hayang nu beunghar mah kudu mere lain dibere ieu mah nu beunghar menang BLT ngadedempes balik deui ka RT hampura moal narima BLT naha rumasa imah boga sawah boga dahar 3 kali baju gunta ganti pamajikan ge kajamin bisi lain hak urang pangmikeunkeun ka miskin pangmikeunkeun ka yatim tak kakara eta beunghar disebutna nyaga keprok daun
bisa diantara riungan iya beunghar tuluy menang BLT balik ku salaki ditanya di mana pangaosan menang naon kieu Pak mun urang menang BLT bari urang teh serba aya kudu mere lain dibere tawayahna BLT nu kamari BLT kesra urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cenah salaki da dihoa tong pating ada teuing Ustad dialog kitu anggar aya musuh samusuhna ternyata salaki samusuhna ternyata pemajikan samusuhna ternyata diri sorangan matak lamun perang tong jeung batur pek perang jeung awak sorang. Aduh, bener ya tuh ilmu geus cicing na hate jadi kitu jadi loba ka era komo ilmu cicing na rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang matak lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong sok lalajo ceramahna da eta mah bisaeun tong lalajo ceramahna tong lalajo ngingki ka masjidna tong lalajo ruku sujudna lalajona kumaha carana berbuat perbuatan diri ngahargaan baturna. Nah eta ilmu teh ngawujud ilmu teh dina panon teu matak popolotot dina ceuli teu matak resep kana gosip dina bibir tarang ngocobrot ngomongkeun batur dina suku tarang ngalengkah salah dina hate eueuh sifat panasan sanajan si eta tara pidato tara ceramah katempona si eta mah salatna ge biasa-biasa tapi ilmu geus ngawujud dina dirina pan loba keneh nu pengajian mineng tapi ngagogoreng batur anger bisi bapak hayang apal makhlukna ya bisa jadi ieu. Aduh, gana ya ceramah demi Allah. Nah, itu mah kejeng ulem urang. Ada orang ngeceramah nak kieu, ngedudut nepi kana akar-akarna. Hartos ya. Matak naon nepi ka lege sok. Keur naon beunghar lamun yatim diantep, keur naon beunghar lamun miskin teu dahar diantep, keur naon beunghar lamun jompo teu boga imah diarantep. Mana ka beunghar nu sabenerna? Da beunghar mah lain beunghar ku hartana, tak kudu beunghar ku hatena. Lamun hatena beunghar bakal loba nu katulung, bakal loba nu kabantu, yatim bakal disakolakeun, miskin ge bakal dibere. Tah ka arah beunghar lahir, beunghar batin. Ieu mah gedong boga, sawah lega, ari ka miskin kalah ngangewa. Rada gelo sia. Kunaon rada ngahulang meresapi kebayana we matak cek urang ge sahadat teu kapigawe ayeuna naik kana salat geus kapigawe salat geus ngan eta mah syarat jeung rukun subuh duhur asar magrib jeung isya pan kapigawe heueuh syarat jeung rukun ari salat dina pagawean geus kapigawe acan. Naon ladang salat teh sidqul qauli alus ucapan layenul qalbi leuleus hate tarku maasi ninggalkeun kadorakaan ibu aing ngomongkeun batur dosa aing mukakeun kasalahan batur dosa ngagogoreng batur dosa pedit ku harta dosa popolotot ka anak batur dosa nyaritakeun kana aib batur dosa tah ku salat teh kudu eureun nah atuh salat tuluy teu eureun-eureun geuning salat teh can katempo dina gawe kareka salat ingkigna salat bacaanana salat gerakanana geuning dina perilaku macan salat kumaha ceuk nabi aya akidah aya ibadah aya muamalah akidah urusan jeung Allah ibadah urusan jeung Allah tapi bab muamalah urusan jeung papada manusia alus ka Allah goreng ka manusia can bisa disebut alus aduh beuki kasinira sidqul qauli alus ucapan layunul qalbi leuleus hate tar kumasi ninggalkeun kamaksiatan tah ladang salat teh kudu eta alus ucapan leuleus hate ninggalkeun kadoraka sehingga jelema teh nempo urang salat hiji di lemur eta salatna hiji tatangga aman jeung dulur akur jeung tatangga parasea tuh ladang salat teh karasa kareueut ku tatangga jeung ku baraya nah boga harta pasti dibikeun bahkan sangsara ge bakal sabar tah jelema salat mah kitu ieu mah salat haben sangsara tapi panasan akhirna teh keur masangsara tamah ririwi teh tapan ngahead lamun batur meuli baju anyar teh kuat ceding benernya si eta bajuna teh geus kitu deui batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu nah da eta kongkorong tina lajada ladang COD nyaho atuh dalam ngomong teh kudu jeung bukti boga urang mah kongkorong tina COD saminggu diantep kuat peang eta kieu geuranya urang tembok nu beunghar
lamun nu beunghar bareng jeung ilmu ngarti kana tugas urang beunghar oh tugasna kudu mere lain dibere urang sangsara tugasna kudu sabar tuh nyaho sabar jeung nyaho daek barang bere teh kunaon ku ilmu matak leungit ilmu poek jelema nu sangsara maling nu sangsara nyokot harta batur nu sangsara riweuh panu beunghar ge loba nu poek naha teu boga ilmu beunghar geus tapi korupsi anger berarti sangsara keneh si poek si hirup teh beunghar geus Pak gedong boga sawah boga mobil boga jabatan boga der malingan duit negara poek teh ngan lain poek teu kadeuleu tapi poek mata batin teu katempo cukang lantaran anu mana pi benereun sanyana weh hello karek mana ta sahadat salat zakat terakhir puasa terakhir teu geus lain urang deuk init deui tadi GWA panitia kieu bae cenah ceramah masa gedeng ngan aya santunan gitu Pak aya santunan teh ieu bener itu bisa salah informasi anas urang sagedeng udah dicarekan tadi teh WA teh kitu keun bae cenah ceramah nu sagedeng ngan bade aya santunan gitu leuh oh sono keneh nya ibu sono ngan abdi mah mustahil sono ka ibu monya kudu sono ka kolot hoream teuing tuluy aku harus kangen sama kamu gitu lain sombong urang menolak sampai jodogan urang kudu kangen kan ini sudi doro ini ge sarang ieu nenek mun budak ABG mau nyebut sarang ieu ka urang sabodo we ieu mah ini sarang ieu Ustad cekek ku aing jadi abdi mah teu PHP lamun mung ya mung mun eudeuh ya eudeuh ai ku ibu ditawaran atau kudu sono cenah ka ibu sudi teu kebayang lamun urang sare jeung nini aduh kalau bahasa sare teh habeuneh ngabal seman jeung mencetan da eta nyeri cangkeng jeung nyeri awak carape naon istighfar makanya kudu istighfar jadi orang kudu kieu ngomongna nya ibu abdi teh kangen ka ibu kudu kitu teh sudi darurat cek ibu teh iya aku juga kangen sama kamu nanti ketemuan wah capek Pak geus urang ya emung teu kudu dipaksa nah korea kuat nita istighfar ka urang dianggapna dosa menurut urang teh istighfar cenah Pak Ustad nyampe ka teu kangen ka emak-emak soream emak-emak nya mata cek urang ge lamun abdi hayang kangen nu dihareup teh budak ngora kolot di ditu tuh jadi hati teh bakal kangen kumaha nini ge bahenol bahenol cek abah aya cek urang mah hoream teuing da ujung nini ge bahenol cangkangna eusieuna mah loba nyeri beuteung jeung batuk sudah studio sudah lain bab somse ngora keneh moal ngalebar awak Wah seberapa tahun ieu teh keur ceramah dar diajak ngawangkong atuh hengke ngobrol mah teuing seberapa tahun deuk naon kepo ka urang tanyakeun jeung wedal-wedalna sakalian jumaah wedal nomor WA ayeuna dibere engke balik ngawet blokir langsung kurang aja maka sahadat salat zakat tanu kaopat puasa hari puasa nahan lapar jeung dahaga betul pernah ibu ngalaman lapar pernah ngalaman dahaga geus lapar jeung dahaga tuluy ibu barang dahar pernah teu mikir batur lapar batur dahaga egois puasa ibu teh
ukur mikiran lapar sorangan, ukur mikiran dahaga sorangan. Padahal umat Islam rahmatan lil alamin, kudu peduli kanu laparna batur, kudu peduli kana dahagana batur. Mata tong soparbut cai bagi-bagi gara sok jeung batur. Kamu tukang tani teu bedog di dieu teh. Cai. Kumaha Bu? Tong sok perhatian teuing. Perhatianmu bukan untuk aku, perhatianmu untuk suamimu. Coba ka salaki. Tara. Coba ka ustad. Saya. Ayam. Kuat sok perhatian pisan. Mun kitu mah budak ngora umur 25, ustad teulah odok diguguk. Ayo ku kolot mah hoream mah. Nahan lapar jeung dahaga artina Allah teh mere pelajaran. Ibu lapar ibu dahaga artina ibu mah lapar aya keur buka, dahagana ibu aya keur buka. Tuh coba batur lapar jeung dahaga teh eueuh keur buka eueuh keur sahur, lapar na ge saumur-umur. Matak datang umat Islam, datang agama silih salametkeun kulisana ku perbuatanana ku tingkah jeung polahna, salametkeun eusi beuteungna nu lapar ulah diantep. Coba tulungan ngarasa reubeuh atuh minimal sakaka di dia teh aya 150 kakak misal, ibu sok tuang sapiring. Tah, sesakeun sacomot. Oke deui mah ulah dileg-leg ku sorangan. Dahar sapiring teh sengsarakeun sacomot, nganda geuleuh mah nya comotan ibu dibikeun ka batur. Ngahinakeun atuh ayeuna mah kieu we dahar ibu sapiring, tawayana sasenok teu beasna. Engke datang ka majelis pangajian, marawa beas sasenok ewa. Riungkeun di jero masjid, lamun ti 150 artina 150 senok. Berarti lamun ku cangkir artina eta teh kana 60 cangkir, lamun ku liter artina 30 liter sakarung. Asal lobaan sakarung dina sakali majelis poe Jumaah 4 bulan 4 karung. Tah lol DKM ayeuna mah urang bagikeun ka fakir miskin da diteuneun di masjid ge bisi kubeuri. Engke tah Jumaah ka-4 ulem fakir miskin bagi komo ayeuna deuk Ramadan, maneh ulah usaha, maneh ulah jadi pemulung, maneh ulah jadi tukang musafir, maneh ulah jadi barang penta. Dijamin ku kami sabulan campleng puasa tong usaha tah keur bukana, tah keur sahurna. Kakara Islam disebut rahmatan lil alamin sabenerna. Karena keprok we haben ngalakukeun mah iraha teuing. Cing mana aya ketua majelisna di dieu. Cing geura sok kitu. Nepi ka egois oge sirum barang hak anteu ku sorangan wae. He kudu peduli ka batur teh lapar, batur teh dahaga, sengsarkeun sasenok. Nu beunghar teh alus ta ide teh. Edeuk sasenok mikir nu beunghar sasenok. Ieu mah keur orang biasa-biasa sasenok teh. Aya nu beunghar sasenok sakarung atuh meuni kehem. Ya mah nu bunghar sasenok. Aral. Anya eta ribet cenah ku sasenok mah ulah wa kamikiran nu gede nu leutik wae acan geus nyebut ribet. Eta teh setan datang kana hate wah ribet cenah ngagugu ustad eta mah nya kudu sasenok. Aing mah eudeuh we setengah karung, setengah karung gede tapi aya satahun sakali mah pan riweuh we. Cok sasenok geus. Ibu bade tuang ingat kanu sangsara Pak ayeuna mah aya program ti ustad nana naon programna urang neuneun sapoe sasenok di imah ibu sabulan anterkeun ka masjid bisa jadi 5 karung bisa jadi 6 karung beres tidinya tong ditatanyakeun ka DKM da DKM ge hideng riungkeun poe Jumaah yatim miskin bagikeun bubar ti masjid teh. Aduh katempo umat Islam merhatikeun laparna batur. Itulah ladang puasa nu sabenerna. Matak lamun puasa campleng sabulan campleng setahun sakali tapi pedit eneh eta mah sabenerna can puasa. Ieu tah can puasa. Ari status Facebook jigan rindu Ramadan. Rindu Ramadan ari puasa ngan 2 poe imeh. Ayo pelebah awalan, masa daging sapi, daging domba ari puasa kuat 3 poe salieur sia eta. Rindu tarawe ngan kuat 3 poe eureun langsung. Rindu bari eueuh bukti. Harta. Tah ladang Ramadan teh peduli kanu lapar kanu dahaga. Kudu umum, kudu sararea. Nu sangsara ge sasenok bakal boga. Arek Bu. Masih kena insya Allah. Asa ngadegi insya Allah pejabat anu datang ka ibu, lamun abdi jadi insya Allah.
ternyata insya Allah tadi jen lalap dina bibir. Sok kudu pasti dah kealusan tuh ngawangkong pedek sana maneh pedek bener cenanya sasenok bener kayak cenanya lamun urang ieu teu ieu tagih hukuman siap eta ngadon-ngadorongeng dua kan nah tapi rasa senok atuh di keluarga ibu tuang saleter tawayahna saleter teh cokot sasenok jadi saleter kurang sasenok moal buru awak mah anggar sagede kieu kadar sasenok dicokot moal ngadak-ngadak peot moal anggar awak mah galede we kieu ibarat kamari corona pan salah kitu urusan geuning harirup nepi ka ayeuna matak tong harirup sasenok geus mun ibu barang tuang nasa entik kumaha sasenok cokot anggar sasenok ngan nu beunghar sasenok mah nguteuk maneh da ieu mah standar nya ka hartos tina sa RW tong mikireun sa desa sa RW ieu geus sasenok tuh gunukeun di jero masjid wayang di masjid gunukeunana gunukeun di masjid ngarah katobian ku umum cek nu beunghar teh abdi mah deuk nyumbang ongkoh sabaraha duitna gope halus we kan kade ngahyab hate tapi ka protes PKM umumkeun teu ieu teh alam terbuka memeti tah geus haram jadahna teh ari DKM ngagogo nah ada si eta mere gede sebutkeun we hamba Allah bisi di dieu ria siap nah eta beres Jumaah palawargi sadayana alhamdulillah saparantos nangupingkeun ceramahna gerhana tuluy aya nepi ka ayeuna program sasenok dina sapoe tah ieu teh tos aya genep karungna malihan ieu nu katempo teh geuning ibu janten 8 karung tah ieu teh ti hamba Allah 2 karung malahan aya artos 500 ti hamba Allah si itu cucungik si itu teu kuateun meureun ngomong-ngomong jajug nangtung hadirin hamba Allah teh abdi dan rada gelo sekalian ulah nyumputin hamba Allah tuh talung keneh nyebut ngaran bari ikhlas daripada nyebut hamba Allah bersembunyi kagorengan mending sebutkan ke udin gitu ngan hate kudu kuat bener tuh Pak Haji Deddy Mulyadi barang bere di kamera keun bae hatena kuat geus ridho geus ikhlas ngan lamun ibu barang bere di video kitu punten hayang teh dipuji jeung di komen lagernya urangnya makna puasa nahan lapar jeung dahaga artinya kudu peduli kanu lapar kanu dahaga kadua makna puasa teh ibu aya cau aya kolak geus nyieun asar wani teu ngadahar nah apan halal apan can maghrib gitu nya apan can maghrib bener dahareun halal tapi can maghrib mah jadi haram mata puasa teh ngaharamkeun perkara nu halal saban-saban anu halal datang puasa jadi haram tak engke halal na ku adan maghrib utak bapak rek katayepan ka pemajikan geus isya lamun asar cubak-cabak dagor ku termos sia tong jadi setan berpuasa atuh mana sono namanya teh keur lapar dek ngek-ngekan carekan ibu nah halal jadi haram bulan puasa menang penting ya terserah da geus halal deui kan kos nu gelo atuh burang-burang berjam 12 bari panas erek cida jelema sono teuing ge cing atuh nepi ka aya nu seserian gua pernah yang ngalamin kunaon ibu seserian pernah temenang jeung salaki memesraan jeung salaki romantisan bari beurang ulah halal ngan can adan maghrib jadi haram matak bisi lalaki anu ngadeukeutan ibu jam 3 cicing kagok hoak ibu nah goda teh kana batalna puasa tak kurang mangke mun geus kawin nya ada pipisahan heula we jeung pamajikan teh sok maneh di mitoha urang di imah urang pan ngeunah teu kudu meuli baju padahal bajuruna sieun kagoda padahal lain kagoda teu geblek duit perkara anu halal jadi haram lamun can adan maghrib mata eueuh deui adan nu di Arab-Arab iwati adan maghrib malahan adan teh diitung aduh karek lohon agoler heula abah teu kuat karek lohon lulus ngong adan asar alhamdulillah asar
karalak we sare adan maghrib kaliwat adan isya kaliwat ingat-ingat adan subuh celepek dahar nah ari abah mah jeung dahar apaan maghrib subuh bah matak lamun hees tong kalangsu teuing jadi we lapur ke ditu ku ieu seriusnya hirup aduh gitu hartos bu naon ayatna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun aranjeun dititah puasa nahan lapar jeung dahaga boga tujuan Allah naon tujuan anak la'allakum tattaqun supaya anjeun jadi jelema nu tarakwa anu takwa teh nu mana nu peduli ka sesama anu alus akidah ka Allah anu daek ibadah ka Allah jeung merhatikeun kepada manusia akidah ibadah muamalah akidah ibadah muamalah ieu teh kanggo yatim Pak mana yatimna di dieu teh saurna aya donatur kanggo ngadugikeun babagi ka anak yatim piatu anu murangkali yatimna mun ieu tuangeun wayahna engke bongkarna tanggal 1 Ramadan ulah beak ayeuna tapi eta nu sasenok mah wayahna lakukeun leban ya Bu di depan aya ketua-ketua majelisnya cing kali-kali mah fokus ya kanu sangsara meret fokus kanu yatim majelis urang loba sasenok gunuk-gunuk ku ketuana tangke geus aya bagikeun anak ka mana heuh pan yatim miskin ge datang dikeun ya ditakeun ya kenah ya pengajian sugana atuh bener digegu engke ku abdi satahun ka hareup di denge-denge lamun di dieu eueuh teu ngadarenge jelema geus ceuleuh ukur kitu balik pengajian teh ti mana pangaosan sa ustadna anu gerhana kumaha rame geus Korea mana yatimna aya sepuh oh sanes yatim door press oh Bu tuh ai ngabejaan teh sing ecrel cek si itu tuh cek si itu abdi mah ngadongeng teh cek si itu tadi bajarkeun da aya santunan anak yatim padahal keur door press keur jamaah yatim mah engke di bulan Ramadan eta nu bener kecil ai ngabejaan teh sing balik daerah urang teh iya oh baju nya aing mah nyapan ceramah nya panitia kan bae dah biasa urang iya teh teknikna oh dina snack ibu aya kupon oh oh iya supaya ke bareng 10 hadiah pertama sesana engke 30 sapereng sena ieu acara abdi mapan bade ini tes di kerusuhnya masih kene aya agenda ibu ieu teh hatam Quran acan nadoman acan pupujian acan jadi diagendakeun ku panitia teh sampai maghrib ieu teh tak abdi mah bade wangsul geus ngabagikeun uli mamanya dedek ini teh ka tahun nu kadua tah ieu mah hadiah nu ka 10 mah cing ningal ibu naon eta pupuk etana dicana ka dia terus dibaca gitu Pak ting ningal 10 pertama mangga jemaah diwakili dari depan ke belakang silakan ke depan Pak Ustadz yang akan memberikan door prize-nya baik iya eusina sapusi yang apa kunaon ku abdi teh dialungkeun mangkok jadi lamun dialungkeun kana sirah nyeri nah cenah mangkok hampang heuh api-api we atuh nah gitu alhamdulillah naon ibu eta dina tulisanana dopresa oh nya ieu mah kaos Persib Pak Awan hatur nuhun Pak Awan ya hatur nuhun ka para donatur amin. Langsung dibagikeun atuh donaturna doakeun ku ibunya sing parot milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi
Ayo orang tuh dibere. Mangga. Di paling mana ibu? Ibu di mana? Pangauban Katapang. 10 dulu ya bu. Nanti 40 lagi setelah 40 deui engke 100 rengse acara. Insya Allah di bagian tabu salapan wengi ibu. Doorpress tablik akbar. So, iya bu. Anu kupon atas dikabdikeun ya. Ulah nyokot kupon deui. Ibu. Ya bu. Ya nuhun ya. Ya. Oh, si nanti baru gamis geuning. Aduh, gamis. Olahraga dan Nya untuk alat legging. sholat. Eta teh legging ibu si nanti. Ya. Aduh. Ya. Duh. Nu sanesna yakin ibu? Yang ke ya, engke ya na atas. Ke sabada khatam Quran insyaallah. Alhamdulillah. Ulah wara bubar. Woi, amarana eta oi. Abung geus menang hadiah beralih woi. Ari urangnya pika serius wae nya hirup teh. Bae ngahaja ngarah babari akrab. Ngarah teu ngarah sateu sasaha. Jadi lamun abdi hiji waktu ka dieu tuluy ngendong di ibu ke tampak we, tampaknya ulah digerebeg ku hancit. Ulah. Dapan ibu ka abdi teh nganggap anak, nganggap dulur, nganggap saudara. Leres ibu? Tah, ku sabab ibu geus nganggap saudara, abdi sakedeung deui bade wangsul kana jadwal nu katilu, bahanan da jeung dulur. Siap Pak Ustaz. Sesim kuring sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi langsung pamitan. Ibu sing sarehatnya.